أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yamun aya orai hideung ngaringkuk atawa leumpang hideung mas ulah waka dipaehan sebab eta mah kadang-kadang orai bener kadang-kadang jin ngarupa orai. Jadi lamun aya jin ngarupa orai hideung warnana hideung ulah waka. Lamun ngaringkuk orai teh adana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Nyana keke ngomong orai pakai adzan Mekah dong. Bismillahirrahmanirrahim. Urang neruskeun tentang pembahasan hewan-hewan nu halal nu haram. Ayeuna aya hewan anu sunah dipaehan. Sunah dipaehan geus lamun dipaehan ku urang menang ganjaran. Sunah dipaehan. Masya Allah karim. Khamsun tuktanna fil hili wal haram. 5 jenis hewan sunah dipaehan bawa di tanah halal bawa di tanah haram. Tidak terkecuali di mana baik. 5 sunah dipaehan. Nomor kahiji al-ghurab, manuk gagak. Manuk gagak nusuk di luhur wak 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 eta sunah tadi paehan. Belajar orang nembak pakai Bunyamin S. Oh kan? Hiji sunah. Nomor kaduana nu sunah dipaehan teh wal hidah, manuk kokok bluk. Urang memalenunya oh iya ka kokok beluk kecuali sieta nyawa ka kokok beluk sebab baturna kokok beluk teh kendaraan kuntilanak atupan nyana eta kokok beluk. Sudah dipaehan serem manukna teh serem. Ciu babun kurang ditewak dah jadi serem sulak ciluk matana. Wah, sieun urang deuleu kokok beluk. Buek. Kokok beluk teh bahasa baheula, bahasa kedirna buek. Nureuna maju bae nyekelan beuteung. Eta kokok beluk garana buek. Wah, sunah eta teh dipaehan. Ketilu sunah dipaehan teh fa'rah. Berit. Cek urang Jogja mah berit. Nyana kan tikus di ditu dah dibawa ka urang nyebut berit. Nyana teu bisa berit. Terep orang Jawa itu
doyong doyong orang Jawa jadi berit jadi apa tahun kurang berit ujung-ujungnya birit saya Jawa mah dah ulah tadi pean tikus beritnya beda jeung cucurut cucurut tak dengar rusak cucurut mah sebenarnya lama cucurut mah ngadoakeun ka urang dina kitab Hayatul Hayawan ngadoakeun nya mah ka urang lamun nyana terus tanya nyokot tulang ke ngadoakeun ya Allah ya Rabbi unggal bae kula mah jeung tulang bae ya nu bogan aku pelit-pelit deui Gusti jagelna tuh bere rezeki nu gede jang nu bogana abeh kula ulah ngadahar tulang bae beri tuh kos kitu lantaran terus bae teh dibere-bere ya otomatis nyana ge sarua ujung-ujungna mah ngintip awas ya ku aing ramona gegel sia ku aing loba jelema nu gegel ku cucurut pelit tilu nomor gaobat sunah dipaehan teh akrob kala jengking sunah dipaehan termasuk bayombong eta sunah dipaehan bayombong eta bahasa Sunda Sunda dia mun bahasa anu keren nama bayombong teh kalabang keren mah kalabang itu mah bahasa Vietnam kalabang bayombong bahasa urang sulah termasuk min jumlati aqrab kabeh kelima nu sunah dipaehan teh kalbul akur anjing galak tepuguh tak eta teh sunah dipaehan tek baheula mah sok nyieun kalabesat dilembur terus di pondok nyieun kalabesat anjing pagulidag galak dipaehan ngasanggeus urangnya hewan teh sunah dipaehan teh nu lima tadi kumaha hukumna lamun didahar ya kuari deuk nyaritakeun hukum ngadaharna tah mantap wa yahrumu mandu dimakmanu dibakotlu haram ngadahar hewan nu sunah dipaehanana model tadi di dia contohna kahayatin model orai ge sarua termasuk kana sunah dipaehan orai letik orai sedang orai gede sunah dipaehan paehan lah orai kecuali dina fawaidul makiyah mun aya orai hideung ngaringkuk atawa leumpang hideung mas ulah waka dipaehan sebab eta mah kadang-kadang orai bener kadang-kadang jin ngarupa orai jadi lamun aya jin ngarupa orai hideung warnana hideung ulah waka lamun ngaringkuk orai teh adana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nyana kayak ngomong orai pakai azan Mekah dong juga sial orai aduh ya Masya Allah bisa ngomong itu mau tidak mau orang kudu Allahu akbar Allahu akbar jadi orang ngerti ngelosot tapi lamun haji pendek ada Allahu akbar Allah digegel sia ku aing betah aing ngadenge adzan sia orang ngegel
Tah, ore azana engke tutupan. Lamun cicing bae tutupan. Tutupan make naon bae, Bek. Lamun nya maneh orai sok. Di dinya bae maneh, tapi lamun bade lain orai. Eueuh atau ngoloson. Eta mah geus 100% bakal mun kurang mun aya bae tutupan. Mun bener lain orai eueuh sorangan ngahiang atawa ngolosot. Kula alal hak di imah ieu teh sering dah bab di dieu di imah ieu loba jin. Bari geun di imah teh jin melulu tuh. Pernah terjadi kerja oleh tikene di tengah imah teh orai gede ngaringku. Ya Allah ya Rabbi. Geus nyaho geus dibere. Beda ku abah mun aya orai di dieu ulah dikukumakeun. Antepkeun atau adzan? Adzan lah ulah. Adzan Madinah hari itu mah. Bukannya haus ya mah. Eta mah kasaksian. Jadi dia langsung kula can anggeus azan, can anggeus. Karek datang ke hayya 'alas shalah. Robah naik ka tiha. Ih, naik ka. Oraina segede leungeun kieu oraina ieu. Segede leungeun gede. Aya urut kancing teh baheula mah kayu secang. Tah aya urut kancing henteu di kancingan bolong jadi pindah liang. Baheula makan aya kasalahan tukang bas baheula ngaranna ge. Aju teh ditutupan deui tah di pelebah deui. Eta teh kamar ma ilot baheula nungurus mak. Nah, naik kadinya aya liang segede kieu kan kancingna. Kunaon ai oraina bade segede kieu ai asup ka liang leutik asup. Je, cek urang ieu mah kos nu di TV teh aya. Film naon kareta? Film naon kara? Ngomong sia. Wah, keluarkeun ji. Teu betah yang ngaji jeung teu. Tah, eta urang sok bade kieu aya liang leutik asup. Jadi kula tungguna mah tina sieun seserian sorangan. Manggading sorangan bae. Aju seserian eta kula seuri teu asup kieu bae. Wah, si aing kaluar deui asal ieu. Teu beunang sing seurikeun. Aduh, aju kula tek cicing deui teu seuri asup deui ka jero. Ieu alal haq pernah terjadi seperti eta. Masya Allah. Nah, panggi-panggi eta dina Faidul Makkiyah. Kade azanan pernah terjadi di pondok pesantren Kerese Garut udah zaman Mama Busrol Karim. Aya orai di harapan masjid di dinya aya Mbah Oni ngaranna keur urek kula masantren ka itu Mbah Oni teh aya keneh. Diketrok mah ketungkedan cah klepek getihan huluna paeh tak orai teh Masya Allah jadi masalah eta orai paeh teh lantaran loba santri nu kasurupan di samping kasurupan loba nu leungit. Uluh ieu orai gara-gara da dipaehan. Ternyata lain saorai-orai mah telila kiaina leungit Kiai Oco atau Mama Oco Kiai Busrol Karim leungit jago ngaji. Mama Busrol Karim terkenal Mama Oco eta teh rekanan Mama Syatibi tuker ilmu. Mama Oco jago Syamsiah, Mama Syatibi jago ukudul Juman. Jadi dia pasti ini urang tuker cakna kula ngaji ka ente Syamsiah, ente ngaji ka kaula ngaji ukudul Juman. Jadi ngaji lah teh jarago kabeh. Entak balik digentoroge diiring
sakareta ngiring lagi. Kira-kira baheula mah eta teh kan kareta teh pohara diiring ku sakareta. Ku jago-jago na ngaji. Yes, teu kacaritakeun eta urusanna ieu mah urusan leungit, mama teh leungit. Dibawa ku raja jin ka negara Azrak. Negara jin. Ieu mah asli, ieu mah dongeng teh lain fiktif. Asli. Menang lah. Suka ada ke negara jin, ternyata geus aya ratusan jin yang harapan mayit dek nyalateun. Jadi ieu mama teh diajak nyalateun ngan ajak debat heula. Masya Allah karim. Jadi mama teh diajak ke negara jin maksudna dek dipaehan. Sebab mama termasuk maehan anak kaula orang nu dipaehan teh anak raja jin panganten kene. Iyalah ayeuna debat atuh jeung mama. Ieu mah Allah Maha Kawasa, Allah Maha Suci, Allah Maha Agung, Allah Maha segala-galana dek nembongkeun kagagahan ilmu mama oco ieu teh datang ke debat jeung raja jin. Geus lain jeung jelema deui. Wari mah batur mah saya teh jeung papada manusia. Ieu mah di negara jin eueuh batur. Lamun eleh paehan. Metak mama di dieu. Di ditu kan make Al-Qur'an. Setiap jelema ngabunuh jelema ngabunuh hewan aya hukum-hukumna. Ya, ngabunuh jelema bunuh deui. Nah, ieu anak kaula penganten terbunuh maka kula menta tumbalna kiai. Dilawan ku mama. Cek mama teh kieu. Lamun manusia ngabunuh manusia paehan. Tapi lamun manusia ngabunuh jin komo jinan teu ngarupa hewan anu lain. Ieu kan aya hukumna sebab kami sabangsa jeung manusia. Kami teu sabangsa jeung jin. Maka kulantaran kitu dina Al-Qur'an ge dijelaskeun wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Beunang kawin sote papada anpus manusia jeung jeung jin mah keheula. Wah, di ditu teh aya Mahkamah Agung segala rupa. DPR nu teu kaluar di demo ge kaladir di dinya kabeh. Wah, di negara jin teh masyaallah MK na aya. Masyaallah presidenna ini ke Kalimantan. Eta di negara jin teh seperti eta moal poharana luar biasa. Debat mama teh di negara jin. Ya Allah, dengan kecanggihan dan kecerdasan mama eleh jin teh. Oh, ngadu ayat suci Al-Qur'an, ngadu hadis, ngadu ijma ulama. Panjang dong namanya ke aya bukuna di kula. Baheula mah dibuat di Bangle Bandung. Tapi kula mah boga sejarah khusus. Boga sejarah khusus kresek. Lantaran kula kan menang incu. Ye, ulah sok hiris ya. Boga bukuna khusus sejarah pondok pesantren kresek anu baheula mama dibawa ka negara jin ka negara Azra. Eleh lantaran eleh dihampura ngan moh menta pernah imat singkatna bae. Singkatna debatna lamun dicaritakeun panjang. Kemudian singkat cuman minta mohon. Ieu pamajikanana nu hirup kene panganten ngaranna Siti Kolbuniah. Siti Kolbuniah tetap dek pesantren di Kresek ulah diganggu cek mana insyaallah cek mama ai kos kitu mah geus masalah geus mama ayeuna dipersilakan untuk mengimami. Ya Allah, di negara jin mama kita ngimaman di negara jin kulantaran cek mama kan besi engke di debat deui kan kula mah bangsa manusia ieu mah bangsa jin kulantaran sakitu kula embung. Maksudnya lain kuda naon engke tah cenah cak sia beda. Pengimaman kan jin mah kitu ulet jin mah.
Nah, tetap mama embung akhirnya ridho ikhlas ulah ngamasalahkeun masalah pembunuhan tapi kaulah menghargai atas ilmu ilmu mama. Silakan mama supaya ngimaman di negara jin. Oh, biasa. Di urang mengimaman Covid bae ge pan anu make ruku sagala. Pohara jasa kena corona di imaman ku nya ruku. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Masya Allah. Aju jahar deh Bismillahirrahmanirrahim. Biasa. Waladhalin di tukang negara goblok. Amin. Cek yang nama taraweh meren. Macam-macam di dunia ku hari macam-macam dijieun jelema. Ya Allah, ya Rabbi. Kabohongan teh geus diciptakeun pohara. Antara bohong jeung bener keliru di akhir zaman ini. Mantap hati-hati, salametkeun diri urang bae ku ari masing hade. Si hade geus salametkeun diri urang bae pun tayangan. Jelema nu lurus, nu jujur, jang nyalametkeun diri urang. Kadituna ieu beuki bahaya. Zaman kula leutik masa pira TV ge hitam putih, abyad aswad. Yang bener nyon teu aing gitu. Kabaladina kolor. Si eta mah make kolor wae kan. Kalau udah kabeladir dua dia mah geus HP dan lain sebagainya. Ya Allah. Nah, ieu mah keur carita mama ajo salam. Pulang deui. Wah, kaget mama leuwih. Ternyata kitu ceritana dong. Oh, ajib. Luar biasa. Ya santri dek Jumatan. Balik Jumat, bawa Jumat ka babakan jauh. Balik Jumat kan babarengan. Kunaon mobil sedan Mercy baby bed. Masya Allah. Sebenernya mun dipikiran mamanya ya mobil mewah kaditu deuk naon tuh ka lembur. Tapi kulantaran ngaranna ge santri. Kaget ya na, digerokeun dah. Ayo ka dieu naik cenah geuna. Beus balik ka karese ka naik. Cek teh. Oh, atuh eueuh sabulan. Dibawa ke negara jin. Sabulan mah gara-gara Mercy. Tadi bantak si hade besi aya Mercy. Nah nya. Si eta mah hayang nyaho cenah ka negara jin. Itu geus mal balik deui si mah. Wow, geus pokona bacaan ahli hikmat geus diketrukeun tetep bae teu balik-balik. Ujung-ujungna mama tak keruga Gusti Allah. Aya di luhur para. Aya blue begitu mama ngadoa blue. Teu bisa dicekel lesang sakumaha belut. Tapi tetap terus dicekel. Aya engke dongeng panjang nama ti mimiti. Akhirna beunang biasa deui. Per detik ieu masih masantren kene Siti Kolbunia didinya masih keneh aya kuari jinnat teh jeung kuari mah loba anak baranakan meureun nyana kawin deui ngan teu ngondang atuh loba nu ngendong di dinya tamu dulur wah pokona mah pemandangan anu aneh-aneh teh aya. Nah mimiti engke ieu tah naon garang-garangna lampu dioyak-oyak atawa nu leumpang atawa engke aya nu bujur gede. Bujur teh gede jasa gede. Kan aya bujur pang gede-gede lagi meureun sagede Ratmi DB9 lah. Gede gitu lah. Nah, ieu mah ibu gede mah tilueun eta. Kaget terus. Masya Allah. Nih carita ore hidungnya mah dongeng engke panjang nama kayak insyaallah pukula diwangen ti awal tepikeun ka tamat tepikeun ka diasukeun ka mangle tahunan seluruh pesantren di Indonesia apalin bahwa kresek pondok pesantren anu pernah guru na ka negara jin jago-jago ngaji. Nah terus lanjutkeun tah Mama Oco terus lainna kacingan imam terus mantuna Kiai Jemot Toha terus ade Kiai Abdullah terus pika ayeuna teh ceng ending Abdul Qadir terus besan kula tan ieu ceng terus
datang ka ayeuna jina aya kula pernah sakali pengalaman di dinya teh pernah sakali kieu pernah sakali mah unggal ba'da maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah anu saja teu bager heran anu sieun mun santri moal digrog-grogeun moal potongan lain santri teman tuh penjahat tak kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian ayah raramean di kitu alun-alun ayah pengajian nu make kitu teh botol teh dah lama di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan saudara Ki Ahmad Ki Bala ieu mah aya deui tak kiai ka ditu kabeh santri kula teh nyaho aya raramean selenting-selenting aya raramean teh henteu melu barang balik isya digerokeun pas digerokeun teu kebal langsung ka kobok sepi amat sih sikula ieu pondok sepi amat eueuh hiji-hiji aca aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid kula mah digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi teh sikula ieu asuh turun deui ya sepi turun ka cai barang neuleuh jam teh geus jam 9:30 sebelah lah ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedrog ieu tah naon ngaranna pan make triplek digedrog nya dug alhamdulillah aya batur aing kada sia asup rada kenceng dug ka dieu ka jero geus langsung gedug-gedug kitu aja ka dieu dug jeh pan pancang amat sih goblok sia lain ka dieu lahan tas kerasna nyala baru dug buat kitab segala naon aya di luragan kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar batak lompat kita dikunci deui lawang ge wah bahaya cek gue bahaya ieu harus bab sakenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan kitab segala luragan geus kabeh ya Allah ya Rabbi nah datang ka handap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cek aing teh ieu ai kunaon muncul di handapeun tangkal buah aya make kebaya hejo ieu na disanggu ya sewes siga mojang priangan mah gitu kulantaran geus dimimitian ngegedrug-gedrug wah iya lupa deui ada jeung jin mah Masya Allah geus eta lalakon sakali salila di itu 6 tahun teh sakali kejadian model gitu sajeuna teu pernah babaturan kula urang Cicalengka batur aya kegiatan ngariung segala nyana sorangan dari majelis kieu lah sakeuna Siti Kolbunia ya aing kawin encan sakeuna ieu aja kesepian babaturan eueuh coba pun bener-bener sia aya di dieu hayu ka dieu kieu bae teu bari ngaco ngomong ge bari ngaco kunaon aya nangkep nyana atuh ditangkep aduh ieu na ieu di dieu ente bisa ngomong di non kadang itu dibekem aduh kembali teker terus bae ditangkep punya data atau pan ditangkep nyaho ku jin mah tuh lain rarasan bang memangna kurang dah ditangkep geus wallahu alam sama kaditu namangan aya keneh kuari lamun nang tangan kaditu men ente teu percaya ge kaditu 100% ente kaditu terus berarti maghrib isya bangsa jam 9 mana Siti Kolbunia kayak gini Noel iya aya kene ayeuna mah santren kene ieu mau dicaritakeun dongeng na di awal engke aya kula boga
lantaran keluarga dibere buku sejarah eta khusus nyaritakeun kajadian-kajadian jin Siti Kolbunia. Nah, eta ge ngarupa orang hideung, Pandeglang can lila di Pandeglang. Ya, orang hideung di Paehan teh kalap terus. Ieu na kos orai bae. Kos orai mus ka Kiai Hikmat, mus ka dokter, mus ka mana. Akhirna yang ngimpi nyeuna teh anak masuk haji ka ngimpi. Titah ka dieu. Ini dibere cai ulah ka dieu tuh cokolatnya. Geus gering gerak ka dieu naon. Dibere cai bae ka dieu. Masyaallah alhamdulillah moroto padahal mah cai lagi mana kulah-kulah acan. Ya nyenom kan. Terus mun teh cager pae ge. Eta heran da moroto mentah cai di ka dieu 2 kali cager. Eta dongengna kos kitu. Kulah teh mehan orai ye kajen kumaha ge sebab yeuna kos orai. Ulah besi aya orai hideung amanat di mana bae di imah di luar di jalan ya deh baheula mah ditembong-tembongkeun kan ku kolot teh cenah deh ulah lelempangan waktu tangari urang lamun lembang loba ta orai hideung istirahah sisi jalan baheula masuk ka di kokorolokan disebutna hadapeun tangkal sering kali ieu orai warna hideung ulah dipaehan sebab anak kalana jin merupa orai azanan mun di urang komo keur carita orai biasa mah sunah dipaehan haram dagingna didahar orai naon bae cenah mah kiai orai sanca ngeunah mendingan japuh bae yang orai haram orai kecuali dalam keadaan darurat ad-darurat tubihul mahzurat cara tentara waktu keur kacaritakeun di tim-tim Aceh ku darurat amunisina geus eueuh mun teu dahar mun teu ngadahar orai ieu bakal hilang ruh teu naon darurat mah kos kitu mah nya ngan ngadaharna ulah juga ngeunahan begitu dibeuleum diuyahan enak ini terus bae beok sok bodek ieu urang jeung aya mamala setiap anu diharamkeun mun didahar aya mamala ke carita mamalan wakrabin jeung kalajengking termasuk bayong-bong eta teh haram didaharna lantaran sunah dipaehan gurabin abko gagak anu warnana kulau eta ge sarua haram didaharna lantaran sunah dipaehanana hidatin mon kokok bluk haram didaharna sunah dipaehanana parotin jeung berit teh baheula mah mun aya urang lumpat kuari mah berit mun aya urang nyamperkeun jadi urang teh geus dianggap rekannyana jeung sieu mah komo sohib sohib eta ngaku sorangan beritna ge bahkan ti ieu ge geus pengakuan jadi sama-sama saling mengakui cak berit ini sohib saya caknya lagi ini friend saya waduh wahara eta berit eta haram didahar aduh kuari mah geus sabaraha kali urang ngadenge kasus berit dijadikeun baso naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik urang ona meureun teu nyaho mah walaupun geus nyaho paling ge urang gila doang tapi nyana mah tah anu nyin baso dorakana engke dihareupeun Allah tanggung jawabna kumaha ya Allah ya Rabb anu kamari ieu nu di ditu di Lampung ge burit balayah Lampung nu pernah di dieu di Tangerang di handapeun
gitu naon garang-garang got tontonan bulan deh tuh punya di paraban horenganan dijadikan bakso iya haram jeung wa kulli sab'in setiap hewan galak anu ngabahayakeun dek gede dek letik bentukna dek kumaha bae hewan galak hewan berbisa anu galak yakni anu ngabahayakeun haram di dahar dagingna cik Gusti Allah wa zarul ismi wa batinah wallahu alamu bimaradi wa zaru jeung tinggalkeun ku anjeun utruku tegese taringgalkeun ku anjeun zahirul ismi wa batinah dosa-dosa nu zahir dosa-dosa nu batin dosa zahir tayane alaniyatahu dosa anu ngedeng kadeuleu ku mata berarti dosa-dosa jasad dosa nu patalina kana awak zahir kadeuleu ku urang nomor kedua dosa nu batin nu tersembunyi sir nu aya di jero qalbu jauhan dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan kurang tinggal gitu insyaallah di zaman jahiliyah baheula zinah teh zinah lamun zahir eta dianggap dosa tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu tah lamun ngalakukeun zina jelas-jelasan kadeuleu kanyahoan ieu kena sanksi hukum haram tetep di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya sebab baheulana aya hukum yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihis salam setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditahrib punyana 500 tahun ka dieu akan hukum sadaek-daek bae sanajan aya eta hukum teh teu dipaelu ku jelema teh saat eta teh turunlah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim iyalah teu beda jeung Injil teu beda jeung Taurat teu beda jeung Zabur hiji nauhidkeun ka Gusti Allah hukum-hukumna akur bae zina baheula haram ku ari ge haram mabok baheula haram ku ari ge haram terus akur-akur bae adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat ku ari perlu dikoreksi coba Injilna tahrif apa henteu coba Tauratna tahrif apa henteu jah anu nurunkeun hukumna nurunkeun kitabna Allah kene kecuali bangsa puru-puru nu sautak saeutik yang mungkin aya beda ngan mayoritas nama aku nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tah dilakonan zina ketika kadeuleu nah ieu kena sanksi ketika sembunyi mah teu kanyahoan caknya halal zina teh di zaman jahiliyah kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah kuari teh ieu hampir jasa mirip malah leuwih bahaya kuari leuwih jahat kuari baheula mah lamun aya anu kadeuleu kena sanksi zaman jahiliyah mah kuari mah dicitra ambalaya heuh kena sanksi dicitra ambalaya tah di dinya tah di mana kiai tah di mana pokona di tah bae tah di tah di mana sih kawasan ku bake kiai nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya teu kaburu kacokot beureun kunyana ya Allah ya Rabbi ai di dia di puri mah aman alhamdulillah artina aman teh deuk kumaha ge teu kumaha
aduh Gusti Allah lagu ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabb kumaha buang ge di akhirat ieu tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina perlakuan ya Allah ya Rabbi ada ringgis jasa ieu nu liar di sakitu luar biasa lobana anu dilokasikan ku pamarentah khusus Ambalaya anu geus aya anu encan aya dek dijieun deui loba geus puguh di hotel mah geus puguh tempat rekreasi mah ku ari Ambalaya di unggal-unggal perumahan Masya Allah leuwih tibatan zaman jahiliyah di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi lamun anu sasamaran kakarakterna naon kuari mah nu jelas nu samar masalah leuwih jahat Masya Allah matak turunlah ayat ieu wa zarul zahiral ismi wa batinah tinggalkan kumarana kabeh dosa nu zahir anu kadeulean ku mata nu patalina jeung awak baik dosa kabair maupun dosa sagoir wa batinah jeung dosa nu tersembunyi anu ayana di jero hate dosa naon anu di jero hate dosa hayang kalem ku jelema salat hayang kadeuleu ku tatangga salat hayang kadeuleu ku mitoha salat hayang kadeuleu ku pimitohaeun salat hayang kadeuleu ku murid salat hayang kadeuleu ku guru keur carita salat keur carita puasa kitu kene ria ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate lempengkeun Allah nu nitah salatna Allah anu ngalaksanakeunana nu ngamampuhkeunana nu ngawasakeunana Allah nu rek kaganjarna ge Allah ka Allah bae sia tuh lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah prede abdi nun coba salatna periksa malaikat periksa ku malaikat teh salat tarawih tah hayang naon teh salat tarawih tah coba hayang kaing apa hayang kalem hayang kalem kusaha baca hayang kalemna ku pimitohaeun mana pimitohaeunana mana panggil pimitohaeunana ka dinya tah ieu jelema tarawih liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawihna hayang kalem tak ku sia ku pimitohaeun cak Gusti Allah titah cokot ganjaranna kanu hayang di alam tah cokot tapi mitohaeun lah nama tuh teu bisa ngaganjar anda teu bisa ngaganjar bilukeun ka ditu ka mana itu mah seuneu ka seuneukeun di kana nerakakeun batin naon deui hasud batur nu maju warungna nyana nu gering batur anu maju usahana anu pengek batur anu kabeli mobil nya nu ngap-ngapan batur anu kabeli deui mobilnya anu diopnam ieu garana hasud nu kos kitu ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyangkelik bae eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna wari sombong udah kos kitu bae ku tetang kototeng ya Allah mobilna jeung nyanana dibeli ku aing kabeuli eta ngaranna sombong tak kos kitu tah bisa naon si sia teh aing ngadu jeung aing sombong ngaranna bukan naon si sia aing jeung aing sombong ngaranna atau keur sorangan bae rarasaan jeung aing pangsugihna aing pangkasepna aing pang sagalana ujub eta penyakit batin nu kos kararita tinggalkeun wa zarul zahiral ismi wa batinah dosa-dosa anu zahir mah anu kadeuleu ku urang ku ari dosa teh hartina nu julayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun urang mah pan ku ari nu diparentah ku Gusti Allah teh dilaksanakeun nu teu diparentah dilaksanakeun dosa malulu urang leletikanana urang di hareupeun imah isuki-suki bae mantes mandi bari ngaroko aya kopi di hareup nu merena pamajikan urang cek pamajikan anak bari diuk di sisi haji ke kamana teh seur bedeuleun tuh nu liwat loba jasa cak
nu liwat loba jasa neleukeun karyawan itu mah rada bagus tuh budak tuh cak kana mah meureun teu dosa eta ngomong kos kitu teh neulekeun kos kitu tah eta ya Allah ya Rabbi yang geus kolot umurna 60 tahun ya numpuk-numpuk dosa mata doang ya lumayan da dicolok ke ku malaikat eta ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa henteu kieu lah imah geus kolot budak ulah sok cari cing di hareup kunaon emang ge lah ribet aing deuleu sia aing kaalangan ku sia tolol teh Ki Haji sok didija sok nyian dosa rakas sia mata sia tah geus bae urang kudu nama peureun tinggalkeun nu geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deuleuhan bae teu katobatan meureun kumaha geus kuari mah moal deui aing hayang-hayang teuing mah neulekeun nu di imah bae jadi sia diuk diharap buka baju nek naon ai hayang neuleuh nu di jalan mending neuleuh nu sia dala kutang buka ih sok jangan naon lain naon lain deuleuh sia mahal daripada aing neuleukeun batur aing deuleuh incu dan deuleukeun di aduh Gusti Allah nu agung eta mah halal rek dideuleukeun ge masalah aya nu di jalan mah haram ajnabiyah ulah di urang mah teh hesepan kuari di Arab mah kan rada deres di Arab mah sajore-jorena di Arab lantarannya mah make borongsong pan ka dieu kadang-kadang matana ge atuh teu kadeuleuan kapan make cadar deres urang teu bisa neuleuh di Arab mah teu bisa neuleuh sejahat-jahatna di Arab pelebah aurat mah tetep mereka tutupan coba di urang mah Masya Allah tuh hese aja urang make jilbab aya ge jilbab sakieu sapotong ada deres geus ai ieu ditutupan ai pingping ka mana-mana nek kumaha deui cepayeu ih geus hese bae kumaha di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa mata mah geus pasti jasa mantap kuari ba atuh nu bagus mah geus ulah ka mana cicing bae di imah cak tatangga teh jeung cak murid-muridna kiai bloonnya kunaon emang bloon nya ditahan ulah ka mana nya ka mana bae kiai teh si tolol ka mana bae ja kuari mah dek kiai dek teh saha asal geus loba keluar we pasti bae neuleuh aurat ajupan ieu hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana encan dimimitian dijaga encan dimimitian di naon kitu ngaranna di lempeng-lempeng hatena ai kitu mah nu geus tapakur sering gitu ngabebener hate ketika aya beureum atawa teu melu rada deres pan encannya nana encan ke arah batin asal neuleuh nu geulis atuh aya sir asal neuleuh nu goreng cakate teu resep tamah padahal tak kikituan teh doraka pan itu mah hideung itu mah pendek eta doraka pan kos kitu teh cak Allah pan eta buatan aing kabeh kunaon atuh sia ngagoreng buatan aing lain hayu ku sia disyukuri kadanan sia atuh ku syukuran mah ulah-ulah ngomong janjieun teu becus atuh pan sia mah padahal buatan aing urang tapi teu sadar pan kadinya satungtung urang can ngaberesan hate kitu bae urang deuleuhna naon ge aju kadeuleuh bae pan ku urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak make rok mini pan di dinya sanajan urang make sorban dideuleukeun bae tadi komo mun teu make sorban sakilang make sorban bae cakate di udah seutik deui tah asalna urang make nyere mah disingkapkeun ku urang eta kumaha alaqora zahirul ismi zahir dosa lu zahir eta kakarak mata doang masyaallah encan cili encan kabelah dituna hatu ayeuna mah kitu main catur encan main gaple main remi encan main bola kabelah dituna encan gegendengan jeung awewe encan kabelah dituna mah kholwah jeung awewe di kamar kabelah dituna mah kabair mawan simba oh zahirul ismi wadar tinggalkeun wa batinah ieu hese mah tarolah nu zahir mah beureun ai ustad teuing mah nyana
kajaga ku ka ustadan tad bukan itu resep daek atuh aing mah daek kan aing korep ustad pak geus lain ka Allah nya lagi sarua lain ka Allah teh isharam sama teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleuh ieu mah lain tuh aing pan ustad budak kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadi nyana teh kahalangan ku ka ustadan lain ku Allah jadinya nama sieun geus sieun digorengkeun ku manusia lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladanna rada deres belah daripada diomong di tak ustad ngeboncengan si mbak iya aing mah karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar ustad tolol aduh Gusti Allah ya sejasa ya sejasa ini kejauhan dosa ya orang ya Allah iya kakarak dosa zahir doang komo dosa batin mah anu nyaho iwati Gusti Allah meureunanan ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak itu dipetakeun teh dosa teh di dieu aya latifatul qalbi di dieu teh aya nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah miceunan laom cuad-cawad ka Gusti Allah miceunan hawa miceunan makruh miceunan ujub terus bae ku urang aja ti dieu ti handap ka dieu nafsul ammaratu bisu nafsu ammaratu bisu teh naon ieu teh eusina teh nah al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru as syahwat al godob eta kan kudu dipiceunana ieu penyakit-penyakit batin teu kumaha miceunanana nya hoge pan encan urang meraktekeunana ge kapan encan nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teu resep pan eta mah ngaranna syahwat aing geus bakan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah daek sih tolol kene we teh kiai blon tapakur ku tapakurna itu bener gitu tapi rada deureun ketika mangyan sakitu bae mantak atuh sanajan kuku bahagia tetep bae ka Allah boga pikiran kieu atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasa najan dideleukeun nyana can puguh daekeun jeung dina daekeunage aing mah teu maksud kan mantep kan mantep dideleukeun resep eta mah syahwat lah ulah atuh pan urang nanggeus terus-terusan mikiran tafakur jadi aman ketika orang neuleuh di kota nya parutih nya bagus ngalaluis tapi lamun urang ku nafsu mah bagus amat nafsu kan resep amat nafsu kan tapi lamun kurang dipikir mah jieu atuh nyana-nyana urang-urang kunaon dideleukeun jasa najan dideleukeun nyana can puguh daekeun di mande jan dina daekeun ge aing mah teu maksud deuk naon dideuleuh atuh ngadoraka-doraka saha tadi kota nu boga pikiran kos gitu ayo coba ye sabaraha ribu jelema teu ceuli anu kos gitu bae ge ulah ki haji ulah lain ki haji dah bae lah ki haji na malah mah bagus amat jatuh akur jeung nu di imahnya tolol tak ki haji coba ayo lumayan kajar resep ka kota ge ka kota deui lah bukan cuci mata lain cuci mata ngerebakeun mata eta titah ditinggalkeun wazaru zahirul ismi wa batina masyaallah yes saya digalkeun di urang mah ieu bab aurat bae di Indonesia ieu mah di Indonesia sajasa di Arab mah rada deres lah di Arab mah rada diris rada mentak eta urang hese jasa ketika tawaf satu sisi urang teh dititah tawaf satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe tarolah aya ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ke mazhab lain ketika urang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklif ke mazhab Hanafi nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna wudu teh jang tawaf jadi tawaf jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i tawafna tawaf Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah da dituduh-tuduh emang bodoh bae bodoh ieu cenah kula mah bodoh neuk dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah hook tolol bodoh hook teu bisa
sapaket mah wudu jeung salat jeung tawaf sapaket. Nah kuduna ti wudu heula taklif ka hanapi kemudian jeung tawaf namun bisa. Nah belajar kurang bisa eta mah gampang. Ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklif ieu aing geus ka hanapi teu batal. Tapi micenan resep mah itu budak geulis amat hese. Aduh itu orang Libanon bangun iruna mancung jasa. Lain babacaan innal afwa wal afiyah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah. Kuduna mah maca eta endan mancung amatnya. Iruna bagus tah. Masya Allah orang mananya? KTP-na orang mana? Suratan gitu. Nomor HP-na sabaraha tolol tah budak. Keur tawaf. Kapanggih jeung urang India, kapanggih jeung Pakistan, kapanggih jeung Libanon, kapanggih jeung urang Turki. Urusan tawaf nama babari, pembatalan nama babari, micenan eta tah resep nu hese. Nah, iya satu sisi urang dititah, nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke Ira ge. Eta. Kabarengan urang jeung urang takron yang hideung. Beran hidung, janamnya rombongan, brus. Urang aja nya hidungnya bau teu budak. Tentu dawa urang ibadah tawaf, nyarekanan batur malulu. Heuh sugut tanda hate, pan Allah mandelekeun. Innallaha yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum. Jeh, da kumaha? Anu watak hararese jasa urang hayang khusyuk, jasa tawaf. Mandak nu bagus mah tutungkul we tawaf teh urang peureun. Dari babacaan atau babacaan onam lah teman tadi ditita sapira doa menta tunggus teu kudu atau baca Quran baca sholawat ayo coba deuleu nu tawaf aya nu kitu jauh malah masuk nutur-nutur saya nutur nah lumayan cek nya teh keur tawaf lumayan encan sae aja geus beres urang di masjid yuk baik ye pantitah nelekeun Baitullah Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman doana terus bae doa eta keur teu ngadoa ge geus nelekeun Baitullah urang diganjar 20 derajat nelekeun bae gitu sakedeung mah nelekeun kieu aya nu liwat bancung eleh Baitullah ku irung urang ieu muter ka dieu aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui Baitullah na teu kadeung eta urang hese Masya Allah matak Fudel bin Iyad bangis teu ka masjid-masjid Jumat geus henteu eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tah ilah huwa zarul ismi wa batinah tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deres rada bisa rada encan aya bisa mah rada tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujub teh anu tadi dicaritakeun teh masyaallah sakitu hesena dua eta tina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu latifatun nasi inna nafsala ammaratun bisu esina sakitu tadi nah ieu nu hararese mah kos kitu nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta ulah ngahayalkeun hayang jadi wali ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin ulah piceunan bae etana wali mah datang sorangan ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapalih jeung Allah hese jasa hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapalih jeung Allah datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teu kapanggih-panggih hese sakalina Gusti Allah deuk manggihan Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa maksudna deuk dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina syarat-syarat teh loba jasa hiji puasa heula 40 poe dua kudu miceunan segala rupa nu aya di awak baju ulah leuwih ti hiji bae Musa teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe eta teh riadoh Kangjeng Nabi Musa sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti Allah syaratna loba jasa jeung hese ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharasaiqo ngusruk Kangjeng Nabi Musa tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah Gusti abdi mah
kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih Gusti Allah yo dijemput ku malaikat Jibril dibawakeun buruk dibersihan heula naik cek Jibril dek dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah dek dibawa ka mana dek kumaha henteu dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail mau ke buruk naik berangkat datang ke Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu gerak Allah bae mah datang ka dia turun cek malaikat Jibril turun salat imaman Allahu Akbar nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang dek nanyakeun teh Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu beres naik cek Kangjeng cek malaikat Jibril hayo berangkat ka luhur naik ka langit ka hiji nanya teh Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu janu ditanya sama malaikat Jibril man hada saya ada Muhammad apa geus saya ieu instruksi geus saya teh ana Jibril aya teh nu dibarengan Muhammad geus dibere izin geus naik Kangjeng Nabi na ditanya henteu Kangjeng Nabi mah nanya doang aya teh saha aya di mana henteu nanyakeun deuk dibawa ka mana henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu ulah hayang kapanggih jeung Allah ai salat henteu tolol coba pakai udeng-udeng pakai jubah